Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang ngajengkeun deui ngahanca tafsir juz amma bahasa Sunda kaya Ustaz Suhendar. Ayeuna urang tos dihanca ayat 14 dugi ka insyaallah dibacakeun dugi ka ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idin lamahjubun. Summa innahum lasalul jahim. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Omat ulah kitu malah narutupan hatena sakur anu geus diusahakeun ku maranehanana. Ulah kitu satemenna dina poe eta teh maranehna dihalangan ti pangaranana terus maranehanana bener-bener bakal digebruskeun ka neraka jahim terus dibewarakeun tah ieu anu kungsi ku maraneh dianggap bohong. Kala poma ulah kitu lah ku lampah teh nganggap Al-Qur'an dongeng buhun balrona malah narutupan ala qulubihim hate-hatena atawa nurani marahanana maka nu yaksibun naon wae anu geus diusahakeunana. Lapat rona asal tina kecap ar-rainu anu hartina karaha atawa karatan dina beusi atawa kotor nu sok ngadakreh dina kaca enteung. Dina hadis riwayat Ibnu Jahir Ahmad An-Nasa'i jeung At-Tirmizi anu katampi ti sahabat Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh lamun hiji jalma milampah hiji dosa maka dina hatena netes noktab titik hideung sarta lamun dituturkeun tobat jeung istighfar minta hampura ka Allah maka titik hideungna bakal leungit sarta hatena bersih deui. Tapi lamun jalma ngeureuyeuh ngalampahkeun dosana titik hideungna bakal ngalegaan anu kadik dituna bakal nutupan hatena. Titik hideung anu nutupan dina hate dina Al-Qur'an disebutkeun roh. Hasan Al-Bisri ngajelaskeun lamun jalma ngeureuyeuh ngalampahkeun dosa maka hatena bakal katutupan noktah titik hideung nu ngabalukarkeun panonna teu bisa beunta lamun diajak bener ceuli teu bisa ngadenge nu bener sarta lamun diajak mikir pihadeun hese luar biasa anu akhirna eta jalma jadi lolong hate sagala kal dirumpak. Kalla poma ulah kitu lampah teh innahum satemenna maranehna jalma-jalma anu lolong hatena arabbihim ti pangaranana yauma idzin dina eta poe wawales lamah jubin bener-bener dihalangan moal diliek-liek acan ku Allah komo jeung ditulungan. Summa innahum terus maranehna lasalu bener-bener bakal digebruskeun jeung dipanggang az-jahim dina neraka jahim. Summa yuqalu mereka terus dikedalkeun ucap mupuas kamarehanana haza tah ieu nyiksa rasakeun ku maraneh allazi kuntum bihi anu ku maraneh baheula eta ayat-ayat Allah teh tukadzibun dibarohongkeun. Sakitu wae urang ngahanca tafsir juz amma kaya Ustaz Suhendar. Aku qouli hada wa subhanallahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.